wal maqalatu jeung ari maqalah al khamisata asyarata anu ka-15 eta an Abi Bakrin Siddiq diriwayatkeun ti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an fi qaulihi ta'ala dina nafsiran dawuhan Allah ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ayat qolat ngadauh Abu Bakar ay tegasna Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar nu ngadauh fi tafsiri dzalika dina nafsirkeun eta ayat zaharal fasad fil barri wal bahri al barru ari daratan ari bar eta huwal lisanu lisan bukan zaharo pertela non al fasadu karuksakan fil barri dina lisan wal bahri jeung dina hate lamun penafsiran Abu Bakar ditafsirkeun da kitu wal bahru jeung ari bahr eta huwal qalbu hate jadi timbul dohir tampak kerusakan pada lisan dan pada hati faida jalma-jalma teh rusak tembong dina leta bahasa nangis garoreng bahasa nangis teu tuluy hatena komo faida fasada maka bila mana rusak naon al-lisanu lisan letah bisa bi kalawan curak carek masalan kawan umpamana atawa ngomong-ngomong anu goreng eta teh tanda kerusakan lisan bakat maka ceurik alai karena arah-arah lisan naon an-nufusu pirang-pirang jalma amun lisan teu dijaga ngomong sageunahna mantak nancep kana hate batur careurik nyeri hate jadi ku omongan si eta ail askhasu tegasna pirang-pirang jungkrengan pirang-pirang jalma min bani Adam ti keturunan Nabi Adam bakal careurik ku sabab teu ngajaga letah rusak letah wa idza fasada jeung bila mana rusak nal alqol bu hate birriya iku sabab riya masalan kawan umpamana dina hate teh riya ujub takabur hasud bakat maka cerik jeung cirikan alaikana qalb naun al malaikatu malaikat sedih malaikat ieu cenah hate meuli kieu-kieu nyapekeun malaikat nyatet amal goreng amal alus aya riaan kahapus deui amal alus aya hasudan kahapus deui ceuk urang geus dituliskeun mana teh malah dicoreng kumaha dicengcerikeun ku malaikat kila diucapkeun al hikmatu ari hikmah fi annali kuqailnya naon al hikmatu ari hikmah fi annal lisanna dina sanyanya lisan eta wahidun hiji hikmahna naon letah wae hiji eta tanbihun ngelingan lil abdi ka hamba ka jalma fi annahu dina sanyanya kalakuan eta layan bagi henteu sayogya teu pantas naon an yatakalama yen ngomong saha abdi illa fima angin dina perkara yahumu anu penting naon mahu kasih abdi wa fi khairin jeung dina kaalusan di antara hikmah kunaon letah teh diciptakeun hiji ari anggota tubuh nu sajen mah dobel leuwih ti hiji hikmahna teh nyata nya urang teh ngomong teh kudu dibatasi hal-hal anu penting hungkul atau hal-hal anu alus wakila jeung ceuk hiji kil wakila jeung diucapkeun ku qail naon li annal lisana karena sanyanya lisan adzakira anu eling bikulli lugati kalawan sakabeh pirang-pirang bahasa eta kana bukti naon zikruhu elingna leta zikirna leta eta lil madkuri kana zat anu dizikirkeun al wahidi anu sahiji sanajan berbagai macam bahasa
lisan gitu tetap anu disebut mah menunjuk karena zat anu sahiji anu didikirkeun mah Gusti Pangeran gitu. Gusti gitu nya. Kalau lamun bahasa orang mah Gusti nu agung, lamun bahasa Arabna Allahu Akbar gitu. Allah nu maha agung. Tetap bahasa-bahasa boleh beda, tapi tujuan anu dizikirkeunna sarua. Wa huwa ari madzkur wahid eta Allah taala Gusti Allah taala. Wa kadzalika jeung hal eta seperti alisan al qalbu ari hate begitupun hate ge hiji jadi ulah loba teuing mikiran perkara-perkara anu henteu penting atau perkara-perkara anu lain kahalusan jeung hate ge dipake ngingetna teh pake napakuran pake zikir pake nginget pake sadar pake menyadari kana zat anu sahiji bi khilafin nahwil aini kalawan berbeda saumpamana mata wal udzuni jeung ceuli fa innahu maka sanya nahwil ain wal udzun eta ya ta'addadu bing bilangan naon nahwil ain wal udzun leungeun enan teh mata jeung ceuli mah henteu hiji tapi terbilang aya dua leungeun dua suku dua kila diucapkeun ku qail naon li annal hajata karena sanya nyana pangabutuh ila sam'i kana ngupingkeun wal basori jeung kana ningali eta aksarul leuwih loba minal hajati tibatan pangabutuh ila kalami kana ngomong urang teh sebenarnya sangat nanti leuwih butuh keneh kana mendengarkan leuwih butuh keneh kana melihat daripada kana ngomong. Ngan urang mah rata-rata sok hayang ngomong wae, hayang dilihat, hayang didengar wae. Urang mah rata-rata. Karena kan memang tabiat nafsu mah kitu. Hikmah dina diciptakeunna memang urang teh lobana ngupingkeun, lobana ningalikeun napakuran jadi ditingali alam dunia teh supaya bisa wusul ka Gusti Allah. Dikupingkeun penjelasan-penjelasan teh hal-hal anu sifatna kebaikan. Tapi urang mah hayang teh dikupingkeun wae. Sanes ngupingkeun. Ingin didengar tapi tak mau mendengar. Bahkan saur Imam Suhrawardi makan naon awalul ilmi husnul istima'. Mimitina ilmu teh nyaeta alus mendengarkan. Lamun hayang boga ilmu nya urang kudu bisa menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik. Ku sapali ulama ta'allam husnal istima' kama tata'allamu husnal kalam. Anjeun kudu belajar alusna ngaregepkeun, alusna mendengar sebagaimana anjeun belajar berbicara yang baik gitu. Kan aya latihan public speaking. Oh, di mana-mana aya latihan public speaking mah. Tapi latihan public teaching. Public nyimak gitu. Diajar menjadi penyimak yang baik. Jarang tak aya sugan aya kursus menjadi penyimak yang baik. Aya kursus menjadi pembicara yang baik. KBG hayang belajar bicara yang baik, tapi tidak mau menjadi pendengar yang baik. Rata-rata hayang didengar bukan ingin mendengarkan. Tah eta lamun lisan jeung hate geus rusak geus kacau lah. Wa inna ma syabbaha jeung aing pasina nyaruakeun saha Abu Bakar. Al qalba kana hate. Bil bahari kalawan lautan. Sehingga al bahar din ayat tadi teh ditafsirkeun ku hate. Li syiddati umkihi karena banget jerona qalb wa tisaihi jeung legana qalb. Hate masana jen cik peribasana dina bentuk biologisna hate teh leutik kan qalbun sonubariun jika bentuk naon teh strawberry bentuknya kayak gitu leutik tapi qalbun rohani mah eta bisa ngamuat kana naon wae
sehingga sok aya lapang dada, berlapang dada, lega hatena, besar hati. Karena memang jero hati mah jeung lega ngan urang sok mempersempit diri, tidak mau menerima orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain. Kusabab urang geus ngerasa diri lebih benar.